kenyataan mah alhamdulillah dibaca nu beunghar ge harayang BLT. Di mana alhamdulillahna? Bener. Di mana alhamdulillah nepi ka RT dicarekan RT gelo RW edan. Cinta kunaon ibu batur menang BLT aing teu. Cintepan ibu mah gedong sigrong mobil mewah sawa lega mah jeung hayang BLT paduli dah hayang kitu. Berarti si ieu teu bersyukur ku hartana, teu bersyukur ku bandana, ku Allah geus dibere. Nah habet sarakah bet hayang wae. Well. Matak mana atuh alhamdulillah teh. Allahu Akbar dibaca di Nabi Wirbeo ge bisa nyebut Allahu Akbar. Nu hese mah gawe saenggeus ngomong Allahu Akbar. Allahu Akbar teh Allah nu Maha Agung. Lamun diaku ku sararea Allah nu Maha Agung, kesombongan tong dikukut. Tapi naha urang Allahu Akbar dibaca sombong tetap dipiara. Boga kongkorong edeng-edeng lempang dongko. Gelang ieu nepi ka dieu ge gibrig lamun deuk mulem ngaji teh hayu urang pangaosan. Padahal mah gelang di dieu. Iya teria padahal gedong sigrong mobil mewah sawah lega tungtung hirup mah sarua. Gedong sigrong balik kanu nyereng kedong sawah lega anger dikubur mah di sawah batur. Mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran lamun eta ge aya nu ngadorong jeung aya nu mangul. Mata keur jelema beunghar kudu akur jeung hirup si miskin sabab nu ngaran kahirupan tetep butuh ku batur. Ibu make baju menang batur, make tiung menang batur, make selop menang batur, nyieun imah menang batur. Bener? Boga salaki jeung batur, ibu maot di boehan batur, disolatan ku batur, ditahlilan ku batur, maka keur jelema nu goreng jeung batur narek hirup sorangan sing hade ka batur sabab urang hirup di dunia tetap butuh batur. Aduh kena euy ceramah lo bener ungeuk euy ngarti dan anak gerhana ge butuh ku ibu jeung bapak leungit ibu bapak na kuring rek ngomong jeung temok matak cek urang Sunda lain urang nu kudu diajenan batur tapi urang kudu ngajian batur, lain urang nu kudu dihargaan batur tapi urang kudu bisa ngahargaan batur, lain urang nu kudu dihormat batur tapi urang nu kudu bisa ngahormat batur. Well so asupkeun kana hate dah hirup mah di dinya tempatna ukur disebut matak nama ke jeung kudu legek ibu geulis heuh 30 ka handap da 30 ka luhur mah geus eueun nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, 5 budegdeg awak kabeukahan, kasur nomor hiji be aku sorangan, salaki nalakop kana tabeng da kaseretkeun. Jenit ke kantor desa ngayakeun senam 2 tahun senam da teu langsing kalah kabeuki gede. Naha Bandung ngan usuk senam. Matak hirup mah tarimakeun halis geus alus antep ieu mah ganti ku patlot dikerok atuh balik antep kulit deuk hideung bae naha dang teh bakal payu mun ceuk Allah jodohna si eta si A maka Allah bakal ngutus lalaki nu resep kanu hideungna mangna kami nyuruh hideung genah nama geje genah bangsat kitu tulus cinta naon urusan bangsat jeung hideung lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat ngagajleng naha asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan naon eta ngaranna ilmu lain naon ilmu teh lain naon tapi dibalik eta ilmu kudu wawuh jeung hikmah tina eta ilmu. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep jadi jeung nu petot bersyukur ibu alhamdulillah ya Allah boga salaki ku gorengna ku hideungna ku lestrengna ku begungna nah cinta ibu mah jeung alhamdulillah nu kasep mah ieu loba salingkuh sok kasep sok payu coba salaki ibu goreng daekeun salingkuh teu hayangeun da moal payu pan goreng ternyata dibalik ilmu
aya hikmah anu kudu ku urang diteuleman. Naon hartina ilmu luhur lamun loba jelema nu teu kaoncoran tina eta ilmu. Naon hartina beunghar lamun aya fakir miskin nu teu kabelaan. Naon hartina brodi juburu bro dipanto ngalayah di tengah imah nu bak libu kudahareun lamun loba jelema nu teu milu ngadaha. Mangga emultan well. Bener? Naon hartina ieu pengajian lamun eueuh perubahan dina hirup. Matak ibu boga dosa ka indung ka bapak balik ti dieu sumujud. Pangpang nama ieu budak ABG nu anyar gede. Kolot nama gerasok beak sawah nyakolakeun. Nah ari palebah jadi sarjana nu gigireun lain. Kamu sakit hayang ongkek ngadengan lagi ya tak iya nu geus kolot korbana kumaha cek budak awewena. Iya kamu romantis banget ih perhatian coba nu geus kolot cetot ti tajong kumaha cek salaki eta batu eta cokor neuleuh atuh bener. Mata ieu budak ABG boga dosa ka inung bapak balik ti dieu geuwat sujud ka inung bapak mungpang meungpeung kolot keur aya geus eueuh mangkan sakadar rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum ngoceak maratan jagat ngecerit maratan langit ukur tutunggul anu ngacentul di luhur kubur. Pan urang mah biasana ka kolot datang lamun aya pangabutuh beres pangabutuhna geus poho deui kanu ngaran kolotna mangga araraku ku sararea. Padahal Allah nolak ibadahna, Allah nolak salatna, Allah nolak segala rupana sapanjang aya anak goreng patut kanu jadi inung bapakna. Aduh. Ibu boga dosa kasalaki bubar pengajian gewa tangkep. Ayah. Cek salaki teh kunaon ai mane balik pangaosan jadi lebay. Ho, tobat. Nah, ancaman Allah, sholat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, sapanjang salaki nyeri hate ku biwirna. Matak lamun bisa ibu berubah beres pengawasan teh. Isuk salaki balik di sawah papakeun nalawang panto lain ngablu. Lewat ibu teh aa geuning parantos sumping, cek salaki teh nya mah cokot leungeunna sun tangana leos ka dapur nyokot cai keun bae tong make gula pikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapana cai teh teu ngangge gula dan nuju teu aya suruput ku salaki ka tempo amis ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi pamajikan ka salakina. Oh tempo bapak-bapak ngadenge ceramah kieu lebok pan eueuh nu kitu beres gitu bapak beli teh acan tepan mangga ka jaman siapkeun odolna siapkeun sabuna bagaikan raja dikeun anukna beres mani papageun deui ku ibu tah ieu sarung tah ieu baju koko tah ieu kopiah kebutkeun sajadah mangga bapak gerana tepan der salaki salat beres salat ibu kuliwat ka hareup deuk naon menta hampura bapana capelung serepuh tunuh geuning bapak melaan di sim abdi hapunten tiba heula nepi ka ayeuna can bisa nyugemakeun kadu jadi salaki hampura ieu ceramah jero teuing da di tempo teh eueuh nu kitu teh tak mau belah di nyawa eueuh pisan. Berarti urang mah pangaosan teh hanya sebatas seremonial ustad datangkeun sound system tagogeun jamaah cenah datang naon hasilna bener no goreng jeung dulur anger lamun ibu boga dulur 5 bakal nyengcen ku Allah diangkat derajat saurang dibeungharkeun maka anu beunghar kudu bisa ngajamin kana kahirupan anu opat ulah ai Bandung di Sumang ai Karawang di Sumang ari keluarga kalaparan di Arantep di mana eta dalil katangtuanana padahal nyumbang ka batur mah loba nu mikiran tapi keluarga urang saha nu rek mikiran lamun lain keluarga eta sorangan weh geuleuh atuh da sing sadar atuh bener pak bener ya mah nepi ka batur nyumbang aya dulurna kalaparan ge diantep ngeclok saeutik diomong-omong heuh bener bener po ibu ngalaman tuh matak
beres pengajian sing akur jeung dulur, sing hade ka tetangga, sing alus ka salaki, utamana sing hade ka indung bapa. Ridallahu fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah gumantung ridona indung bapa, murka Allah gumantung murkana indung bapa. Dek salat nu mana nu dipigawe lamun indung urang nyeri hate ku bibir urang. Bacaan salat adalah alus, maka lamun bener bacaan salat alus kudu alus oke ucapan saenggeus salat. Nah bacaan salat alus ari ucapan loba dulur tatangga barare nyeri hate. Bacaan salat nu mana nu keur dialus-alus. Aduh sadaya matan ieu judulna muludan euing urang mah teu percaya. Ibu sok doa ya Allah paparin abdi kasayan sok doa gitu. Kadang-kadang orang curiga belang betong salat nada. Ya Allah paparin abdi kasayan. Oke. Jalma mah kumantung pepelakan, melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng. Ngan inget perkara anu teu dipelak sok milu jadi. Melak cabe nu dipelak cabe jadi cabe, tapi bapak teu pernah melak jukut bareng jeung cabe, tapi naha cabe jadi jukut hirup. Bener? Cici. Bapak melak bonteng nu dipelak bonteng jadi bonteng nya, tapi naha jukut ge sok milu hirup. Salaki ka ibu teh nitah soleh, apal urang oge, tapi naha kadang-kadang soleh datang salah ge sarua. Bener? Berarti setiap manusia teh di dinya tempatna Pak nu dipelak jujur tapi gedebul ge milu datang. Bapak nyeun imah keur pamajikan tapi cak-cak jeung beurit sok milu hirup. Bapak amal ibadah nuku Allah dipenta teh mukhlisina lahudin sing ikhlas ngajalankeun agamana tapi kade aya nu teu dipelak sok milu hirup. Naon eta? Cucungi kriya. Tah keuna lur. Ayeuna ieu pengajian ibadah euing da ibadah mah kudu geus katempo atuh. Tuh nu ibadah mah nu teu datang ka dieu. Nyangu masak salaki nanya mah naha teu ngaos. Hiji bapak teu acan diijinan kudu jadi salaki. Ustad nerangkeun teu meunang kaluar ti imah komo bari peuting lamun salaki teu ngijinan. Ibu parantos diwidian ku caroge. Tah anu acan leuwih hade balik. Teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki. Dua, cek awewe na abdi mah teu ngaos teh bisi aa lapar, emak tos nyangu, entos masak, tos sagala-gala, hampuranya teu ngaos teh bisi aa lapar, dekul ayeuna keur barang dahar. Itulah ibadah nu teu katempo ku ibu, nu teu katempo ku bapak, cukup dirina jeung Allahna. Urang ayeuna ngabring ka dieu tatangga ge apaleun, Pak. Matak lamun goreng hate cantang tuh iya jadi ibadah. Matak pengajian hayang jadi ibadah enteng. Pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus ngarah ka tempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor bubar pengajian ge bakal ngomongkeun. Minimal ngomongkeunna eta ustadana teh meuni kitu make kaos hareudang lur. Da tadi mau pakai kameja ngan geblus ka Bogor ngocorot het ayo kesang datang ka Banten sarua geus sebongkar. Apan Banten jeung Bandung beda. Bandung mah wayah kieu disimut da tiris, di Banten mah kuring dibuka da hareudang. Cek kuring hareudang teh ning cek ibu mah eta nyebut tiris atuh urang cobian yuk ka Bandung. Ibu ge di Bandung bakal disimut Pak. Nah cek ibu tiris kumaha cek kuring make jeung tiris biasa. Hareudang cenah. Hareudang mana ibu? Tibatan panasna panon poe mah moal aya nu leuwih ti hareudang mun kabogoh dikawin batur. Eta mah hareudang pisan. Well. Iya muludan kuring bertanya. Cek ibu ya Allah paparin abdi kasayan dunya jeung Allah nu boga. Kala. Ulah lubang hijab kudu kieu we tah pengajian teh. Bisi lemun lubang hijab bisi teu ngarti. Akhirat mah tong di pikiran da Allah nu boga.
ngan lamun dunya pek pikiran da bapak anu boga. Lamun bapak nyieun kahadian di dunya maka ku Allah dibere kahadian di akhirat. Bener Pak? Lamun bapak nyieun kagorengan di dunya Allah ge nyadiakeun kagorengan di akhirat. Mata akhirat betong waka di pikiran da Allah geus nyieun tah pikiran mah ayana di dunya. Lamun ibu jeung bapak hayang kahadian di akhirat gerajieun ti ayeuna eta kahadian. Panon geura tawado, bibir tong ngomongkeun batur, ceuli tong resep gosip, ngalengkah tong kana salah, hate sing banyacas bodas, akhirat Allah nu boga, ngan dunya urang kudu milapah sarupa eta kakara tepung jeung kahadian akhirat, lamun di dunya nyarieun kahadian. Kanyataan pan urang lain kitu. Ya Allah paparin abdi kasayan, kurumuy tetangga bari cerik kunaon cek nyata orang teker teu boga duit dek ngeclok we luhurna 200 handapna 100 dijawab ke ibu sarua teu boga jeung tong loba ucak eclok ayeuna mah jelema teh kana ngeclok surah seuri pala pembayar hararese teu hararayang kira-kira moal dibere tong nyerikeun hatena caritana urang hayang kahadean akhirat tapi di dunya loba tetangga nu nyeri hate ku bibir urang maka kahadean nu mana nu keur diteangan. Bener hayang ibu kahadean setiap aya nu ungah bere cik ibu teu sudi teuing duit urang kudu ecelok-ecelok beak matak doa teh kahayang ari kahayang teh butuh jawaban kahayang hade di akhirat jawabanana geura jarieun hade di alam dunia ieu muludan da di urang mah muludan teh ngaran wungkul atuh nya ngaran wungkul di Indonesia mah di Arab mah da eueuh muludan keun bae dalin urang Arab urang mah urang Indonesia urang Banten di urang mah geura sok mulud muludan rajab rajaban muharam muharaman dibere ngaran pan di urang mah nya keun bae entong nuding batur anu tara muludan tong nuding batur anu tara rajaban entong Islam deuk dihargaan ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan. Mun ti ditu takbir tapi garelut di jalan maka nuruksak lain Kristen nuruksak lain Yahudi nuruksak lain agama lain tapi jujur nuruksak Islam eta sorangan bener matak mengeus tong make jeung papaseaan anguran silih hargaan kunaon atuh di Indonesia loba pisan perbedaan wajar di Indonesia mah aya nu di udang aya nu di gamis aya nu sorban anu kopiah nu teu di kopiah nu jiga ceger aya nu jiga ojek online heuh urang eta keun bae sapanjang nyaritakeun Islam keneh Islam kahartos nu di udang ngomongkeun Islam nu di kopiah ngomongkeun Islam nu di topi ngomongkeun Islam kuring oge berusaha nyaritakeun Islam gerak tempo Islamna ulah nempo kana wujudna kakara bakal terjadi pan ayeuna mah geus bararingung atuh da geus bararingung ayeuna mah mana tuturkeun urang cenah ulah pasea ai maranehanana parasea jadi bingung nu kudu dituturkeun ku urang teh akeukeuh cenah mang mah aya jiga orang Arab moal bisa di Arab ngong adan langsung komat meujeuh naha 4:30 jelema geus ngawaled di masjid cobaan di Banten ngong adan langsung komat nu adan eta komat eta imam eta makmum eta wiridan eta ngadoa eta nu balik ku kulunu geus si eta matak lahirlah orang NU cerdas. Di mana letak kecerdasan orang NU? Ngolok ka rakyatna nyiptakeun pupujian di masjid alias nadoan. Eling eling umat muslimin muslimat hayu urang berjahat les eueuh da mikna butut maah salat subuh reteh kana jam 6:30 maghrib. Terjadi itu di Banten, terjadi itu di Garut, terjadi di Sumedang, terjadi di Sukabumi. Kenapa di Arab itu terjadi? Sabab di Arab ibadah geus disiplin, di urang mah jujur can disiplin. Matak dioloh heula pupujian. Matak kuring ngalogikakeun pupujian mah aki-aki. Da budak ngora ayeuna mah keur digoda, budak ibu, budak leutik digoda ku game online. Pemuda digoda ku judi online. Loba ngabangsat lantaran boga hutang kanu kitu patut. Inungna digoda ku pinjaman online.
akhirna piung denai, baju denai, HP Oppo karena hutang para roho. Keriweuh poe anu teh urang teh keriweuh keur digoda ti berbagai penjuru matak mengeus konsep urang mah tong pernah urang jeung urang pasea, tong pernah ustad jeung ustad pasea geuninganan batur mah geus berhasil ngarobah otak budak kana ngaji jadi hoream, ka masjid jadi langka, mun kana HP 7 jam nepi ka belel di dareule wae unggal poe. Bener. Heueuh da indungna ge sarua. Maca Quran, Yasin Yasin nu pono, maca surat Yasin 5 menit jug heuai. Coba nempok komentar batur 2 jam belel kene pano. Bener? Heueuh matakna naon alasan urang make jeung kudu pasea antara ustad jeung ustad, kiai jeung kiai, sedengkeun musuh mah geus asup kana saku masing-masing. Poe ayeuna teh anu kieu patut tah. Bapak ge loba cekcok jeung pamajikan teh nu kieu, sok ngaku. Da eta atuh ngaran Lilis jadi Udin. Aing keur di jalan di ngaranan Lilis, aing balik ka imah di ngaranan Udin. Joprak sare Lilis nelpon, muncul Udin, cek pamajikan, "Pak, Udin nelpon." Eta keur tibra ngadak-ngadak buburannya teh. Nu kieu patut bisa jadi maseakeun. Bener? Geuleuh atuh da. Lalaki sare jepret foto asupkeun kana Facebook, meuleur wae. Tatanganya ho baraya apal, nu kitu AWWP obok, nya dipoyok, nya dilebok. Salaki ibu, nu sare salaki ibu, sagala rupana jeung ibu, namha tatangga kudu apal kalakuan salaki ibu, itu teh aib rumah tangga tong dibeja-beja ka tatangga. Gena euy bapak-bapak bari ngaret ka ibu, kahayang teh kahartieun da cenah. Tenang geus sakedeung deui. Atuh cenah ulah ibu-ibu wae cenah da nyeri hati cenah sakedeung deui bapak-bapak. Heug. Oh, Lilis ngaranna. Ada Lilis ieu. Lilis Karawang. Poe ayeuna urang dibere judul muludan sebatas ngarah nama jeung kudu pasea. Keun we da eta mangarah. Deuk naon atuh muludan? Mieling kalahiran Kangjeng Nabi Muhammad. Mieling kalahiran Nabi Muhammad itu babari, nu hese mah lain mieling kalahiran, nu hese mah eling kana perkara nu geus dilahirkeun. Cicing bahasana rada hese. Mieling kalahiran Nabi itu babari, nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun ku Nabi. Ta eta mah urang ge cantang tu bisa. Mieling kalahiran Nabi piraku urang teu eling. Nabi lahir ke alam dunia, bapakna Abdullah, ibuna Siti Aminah, lahirna 12 Rabiul Awal poe Senin tahun 12 Rabiul Awal poe Senin tahun Gajah. Nu belah ditu mah ngabungkul. Asa curiga urang. 12 Rabiul Awal poe Senin tahun Gajah. Ta eta mieling kalahiran. Kunaon Nabi Muhammad bet lahir tanggal 12, urang bongkar ternyata dina angka 12 modal hirup bapak, modal hirup kuring, modal hirup sararea, lain harta, lain bana, lain pangkat, lain jabatan, ternyata 12. Di mana eta 12? Hiji iman, 2 Islam, 3 ihsan. Iman genep, Islam 5, ihsan hiji. Anta budallahu ka annaka tarahu, anjeun ibadah cukup kami cek Allah anu nempo anjeun keur ibadah. Jadi rukun ihsan hiji, sok hijikeun. Rukun iman genep, rukun Islam 5, rukun ihsan hiji. Genep tambah 5 11, 11 tambah hiji hiji. Tak kakak anu dihandap. Oh eta teh nya iman, Islam, ihsan. Iman boga, Islam aya, henteu ihsan teu sampurna. Iman boga, Islam aya, bareng jeung ihsan sempurna.
Ari ihsan anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Matak jelema anu boga sifat ihsan teu hayang katempo batur, teu hayang dihargaan batur, teu hayang dihormat batur, tapi dirina bakal mampu ngahargaan batur, bakal mampu ngahormat batur, bakal mampu ngajienan batur. Leuwih hade disebut salah tapi bener daripada disebut bener tapi salah. Well, lamun bapak nyeun salah cek batur bener, bapak kudu hariwang. Bener cek dunia cantang tuh bener urusan akhirat. Mata kamari aya nu nyalon dewan, nu nyalon kades, pasti bakal dua terjadi. Hiji nu eleh, dua nu menang. Menang di alam dunia can aya arti tanpa menang di alam akhirat. Da loba kejadian menang jabatan di dunia tapi eleh di akhirat. Naon eta? Saha eta? Pejabat anu ngan sakadar boga janji tanpa bisa ngabuktikeun karena eta janjina menang di dunia tapi eleh di akhirat. Tapi kerja lemah anu eleh tagih ku ibu janjina, pan maneh teh masa nyalonkeun boga janji tinggal ngajawab apan keok beres Pak. Bener? Mata kabeneran kersaning Allah di desa ieu aya nu janten dewan, muga-muga doakeun sing jadi di dunia sing jadi di alam akhirat. Kumaha tu carana hayang jadi dunia jadi akhirat? Perhatikeun beuteung rakyat, perhatikeun kasusah rakyat, perhatikeun hayang rakyat, perhatikeun nu miskin hareupeun rakyat, perhatikeun yatim nu aya di lingkungan ieu. Maka ieu Pak, jabatan di alam dunia di akhirat geus dibere seungit dina hirupna. Weh, aduh, heuh atuh da nya matak naon hirup kitu kene kitu kene. Saha atuh nu bareng jeung ibu teh saha? Nu bareng jeung bapak saha? Nu bareng jeung kuring saha? Coba saha nu bareng jeung ibu? Saha nu bareng jeung kuring? Nya teu apa? Jawabanana innallaha ma'ana. Jalma nu bakal dibere kasalameten teh salawasna nu babarengan jeung Gusti Allah. Kuring hayang nempo mana nu bareng jeung Allah teh mana? Nu sik-sik melik sulit ati goreng pucus, nu kitu mah lain jeung Allah, nu kitu mah jeung panas barana. Nana gerhana tahun hareup ulem deui tong dibayar, datang moal. Tah ibu teh lain jeung Allah jeung sudon. Lamun kuring tahun hareup diulem tuluy teu dibayar, tuluy teu datang, catet ku ibu berarti nana gerhana lain jeung Allah ceramahna, jeung naon? Jeung duit. Bener? Ayeuna bapak pengajian ka dieu jeung Allah teuing boa jeung hayang opieun. Matak berat bahasa innallaha ma'ana. Saestuna kami jeung Allah kudu babarengan jeung awak araranjeun. Matak lamun ibu hayang nempo Allah enteng gerak tempo jalma nu boga sifat nyaahan, asihan, deudeuhan. Kumaha we nyaahanana Gusti Allah ka makhlukna? Ibu teh sanajan bejad kalakuan, kuring sanajan goreng kalakuan, tapi Allah mekeun umur supaya manusia ngomean kalakuan. Itulah Rahman Rahim Allah. Da malaikat mah geus gregeteun hayang nyebut nyawa ibu. Kur ngomongkeun mitoha cekek cek urang mah nya. Malaikat teh geus gregeteun hayang nyabut nyawa bapak gitu. Nah ada atuh kumaha degongna. Salat subuh kaburangan, lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, isa ka heesan. Coba lamun malaikat geus kekerot hayang nyabut nyawa sebenarnya ngan ku Allah we dicarek entong. Sabab Allah mah lain deuk nempo ka gorengan, tapi Allah mah deuk nungguan tobatna eta manusia. Inilah Rahman Rahim Allah. Nana gerhana dihargaan batur lain kuring nu berharga, tapi Allah nutupan aib kuring. Ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat, tapi Allah nutupan aib ibu. Mangga lamun silih bongkar aib urang masing-masing, saha urang sebenarnya? Aduh. Saha bareto anu pasarung-sarung jeung lalaki keur lalaju calung teh saha tah? Nana gerhana. Bapak ge sarua saha baheula nu nolol tina jandela imahranna rek dipletok ku hancip teh. Ayeuna kata pos saroleh teh apan baheula mah ngalaman ngora. Bener? Nya mata urang teh kudu sadar diri Pak, saha urang teh? Maka urang jawab, urang kudu bebarengan jeung Gusti Allah. Lol budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal. Nama jeung moal? Berarti ibu mah lalajo leho lain lalajo comro.
lamun jelema bareng jeung Allah bakal katemong sifat welas jeung asihna mikir ieu budak dagang comro bari nonton polo da kaciri moal payuna jang ka dieu emak boga duit 10.000 lain hayang comro emak eta we kabita ku polo kuat hejo pangnyingsingkeun di balong emak keur parab jaer disebrengkeun eta polona bersih irungna jugjang dagang comrona payu comrona lantaran leungit lehona itulah nu disebut Rohman Rohim. Kertas warna bodas aya titik warna hiji tong sok lalajo titikna aya warna bodas nu lainna. Satiap jelema bener pernah salah, satiap jelema salah ge pernah bener. Ulah sok lalajo salahna tapi toong aya nilai perbeneranana. Well nya ieu mah nu ditempo teh kasalahanana. Ibarat ibu boga salaki keur nyaah ka salaki mah aduh mal aya deui nu paling kasep iwati salaki abdi. Nah ai gur keur pasea tuluy ragrag talak pangih di uleman si Bagong aduh eta nu paling kasep jadi si Bagong. Letak manusia mah Pak ulah hayang kapake teuing ku manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan itulah hareupeun manusia. Hareupeun Allah tibalik 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan. Catat hareupeun manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Saha Bapak eta makhlukna ta ieu teh nu gampang ngaleungitkeun kana jasa Bapak teh ieu teh. Sok geus teu percaya Bapak usaha ti hotat bungbeng ka ditu ka dieu imah page baju teu daar seubeuh kongkorong kabeuli baju gun taganti atoh teu boga lalaki kitu atau oke sapoe Bapak ngabonceng awewe sejen bari kapanggih beger mangga leungit panu puluhan tahun ka tukang teh nya malahan lamun ayeuna ngahiji keneh dibahas ku Bapak geus mah tong dibahas wae pan atos kumaha cek ibu dah 20 tahun ka tukang tah masalah jeung ibu-ibu 20 tahun ka tukang ingeteun keneh Pak mata ulah coba kanu ngaran ibu-ibu makhluk terkuat beres jeung pamajikan mah 10 tahun ka tukang diungkap keneh nya mata padewan nu ti Nasdem anu tadi sambutan gagah menang hade punten padewan ku pamajikan marada sieun polisi polsek saha nu teu ku polisi penjahat ge kabur tapi hampura ku pamajikan mah dirina ge sieun nana gerhana ceramah seperti kieu wah batur ngadenge kabeh nyieun kesalahan kalakuan goreng ku pemajikan diciwir ceuli moal sekali-kali deui mah bener Pak batak sakuat-kuatna Bapak keukeuh aya nu leuwih kuat ieu dah ibu-ibu aduh Neng Lilis buat hore ari heueuh batak bener hirup Bapak aya nu dipikasieun kurang teh saha ieu dah ibu-ibu ayam aduh abah nyebut ayam embeb bener zaman kieu geus kolot gaul keneh mungkin ayam embeb gitu tiasa abah nyebut embebnya nuhun bah damang abah sabaraha tahun Yuswa 72 betah keneh di alam dunia alhamdulillah 72 siapa betah lah masih ngarokok masih nah tuh enak henteu henteu aya anu abdi loh kok apa bah oyong kanggo abah antong tong dialungkeun da atuh kurang sopan dialungkeun aduh ayo turun kaos kaki no teu aya korekna jadi gaduh panganyot teh wungkul ya atuh aya ampun tah kakara sapanjang ceramah aya nu minta rokok gitu tapi bener bah
Nu diteangan ku urang lain harta, nu diteangan ku urang lain jabatan, nu diteangan ku urang lain pangkat lain, tapi katenangan hirup. Kunaon Abah Yuswa nepi ka 72 tahun tenang. Coba barudak ayeuna darah tinggi. Penyakit teh numpak mata krieur. Nah bet kitu cageurna awak gumantung cageurna hate. Kuring yakin si Abah 72 sabab aya nilai hate anu alus. Asli taya teh tuturkeun urang Pak. Lamun ibu hayang sehat, sehatkeun hate. Dan jelema nu babari gering mah artina geringna hate, lain kadaharan nu matak mawa kana geringna, tapi hakikat mah eusi hate anu gering wae. Kolot baheula oge barang daharna jonge, jotang, babadotan, pucuk sintrong. Jag-jag we awakna, naha jongjon hirupna. Nah ari nu ayeuna dipariksa ku dokter, sung nya basok pesakan lah. Beli aya nu menta itu budak ngora geus gucap kiceu. Nu miskin teu boga penyakit darah tinggi. Nu miskin teu boga penyakit di gegel ku sireuk. Nah, tempo si Abah moal make jeung aya boga penyakit DBD, da reungit deuk nya coge juga langsung paeh reungitna. Nah, pan ku odo di kieu. Mata kiru pulah neangan harta, tapi teangan maka jongjonan tina eta harta, katenangan jiwa. Nu beunghar keung ku bangsat, nu sangsara teu keung ku bangsat. Naha dan nu sangsara mah teu gableg palingeun. Nu beunghar keung ku tuyul, nu sangsara mah teu keung ku tuyul. Naha nu beunghar nyieun tolak bala, ditapekeun dina lawang pantok, ngaranna tolak bala, garah tuyul teu asup, nu sangsara mah teu nyieun tolak bala. Naha pantona ge hujan. Mata tuyul teh blos-blos we. Di dieu Pak numbeng harte di dieu anu hese teh naon eta jongjona hate boga spring bed cantang tu tibra kulem spring bed bisa dibeli tapi dek kamana neangan meuli hayang tibra dina kulem bener kursi bisa dibeli tapi nikmatna diuk Pak hese meuli matakeun bae teu boga kursi nu penting mah nikmat teh dina diuk dina terpal ge jadi nih coba jalma-jalma nu dariuk dina kursi tapi naha sirahna botak kunaon sabab kursina kursi panas matak nu paling hese kajongjonan hirup la ilaha illallah dua hiji iman dua Islam tilu ihsan modal kedua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wangsul ti dieu ibu tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hitung hurufna la ilaha illallah 12 Muhammadur Rasulullah ge 12 artina patokan nabi lahir angka 12 modal hirup manusia ge 12 bari nu ngaran maot teh hese tihandap dicabut nyawa teh tina inung suku kana bitis tina bitis kana pingping tina pingping kana terang baga tina terang baga kana patuangan tina patuangan kana dada tina dada kana tikoro matak rata-rata anu maot mah dicabut nyawa ngalayang ka luhur ngaburileng kieu lalu lebe ditungkup geuning ku lebe innalillahi wa inna ilaihi rajiun tanu soleh mah kieu ibu ngan anu hariwang mah bapak-bapak geus boga pemajikan tapi tuang toong wae ka awewe sejen jigana kieu sabelah. Komo ibu man loba barang penta wae ka salaki bere 200 beng meh kana nae bere 500 teh kekada ieu hade maot teh hese nilep teh kitu ngajepret teh kemeureun eta ge Nabi dicabut nyawa ibarat buuk dina adonan teu nyeri ceuk saha teu nyeri ceuk malaikat tapi Nabi protes malaikat eureun heula aya naon ya Rasul nyeri padahal bahasana ibarat buuk dina adonan dicabut teu karasa nyeri tapi ceuk Nabi nyebut nyeri kumaha ceuk Nabi malaikat ari umat kami dicabut nyawa bakal nyeri jigah kami kumaha ceuk malaikat leuwih anjeun mah Muhammad moal karasa nyerina geuning ieu nyeri tak umat anjeun mah leuwih tah bahasana leuwih Pak bener nama kejeng leuwih apan urang mah sararomo cici ulah kasih geus disebut sombong Nabi Muhammad geus diasong-asong ka surga tapi tahajud unggal peuting duha unggal poe maca Quran leket ka masjid mineng ayeuna bapak jeung ibu aya nu geus ngasongan surga aya tahajud maca Quran pangaosan aya daek
salat hese husu. Jadi surga nu mana? Buah surga teh di Tasikmalaya. Ternyata urang ragrag Quran dibaca wae urang Pak surga can cekas can nyacas tapi naha ibadah rada hese bener kenah well matak modal la ilaha illallah teu aya deui pangeran angin Gusti Allah kunaon atuh nyebarkeun la ilaha illallah teh nabi teh hiji Pak ku akhlak laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi lamun urang bener ieu muludan mi eling kalahiran nabi urang oge kudu eling kana perkara nu geus dilahirkeun ku nabi naon eta akhlakna. Yuk urang lalajoan akhlak kanjeng nabi. Yenit nabi ka masjid di tengah jaya di tengah jalan aya nu nyeblok ku tai onta wangsul deui nabi makara rompokna cek Siti Khadijah ya Rasul kunaon uih deui cek nabi teh aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha cek Siti Khadijah ibak deui we ya Rasul lamun salaki ibu init ka masjid di tengah jalan aya nu nyeblok balik ka imah ibu ku ibu ditanya nah hate tulus ka masjid aya nu nyeblok kumaha cek ibu tah bedaog kadek jelema kitu mah berarti urang mah eueuh wahyu nu aya adalah nafsu sedengkeun nabi mah datang wahyu leungit nafsu kahartos ibu boga nafsu boga tapi ibu ge maca Quran disebut wahyu mata wahyu teh tapelkeun kana awak sumerepkeun kana diri rasakeun ku perasaan sehingga geus maca wahyu rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang mata lamun pasea tong loba teuing ngagunakeun nafsu gunakeun wahyu. Ibu amak kasalaki kuwiridan gersok mun amak teh subhanallah alhamdulillah Allahu akbar amak keneh yasin dina paeh nage keur wiridan Pak daripada kasalaki si bagong gitu kumaha mun cek salaki teh aduh nyebut bagong berarti sabebeting urang hees jeung bikangna matak genti gersok nafsu teh ku wahyu heeh ieu teh ladang muludan Nabi lewas deui ka masjid diseblok keneh ini teh ka masjid diseblok keneh 4 kali Nabi diseblok pas kalima kalina datang ka masjid cek Abu Bakar ya Rasul kunaon telat kumaha cek Nabi sumuhun telat lamun bapak aya nu nyeblok di jalan ku DKM ditanya kunaon telat teh ka masjid naon oi aya nu nyeblok langsung bebejak kanu di masjid kumaha cek nu di masjid serang oi gelut di jalan jadi urang mah teuing wahyu teuing nafsu dakul Nabi ngaimaman Abu Bakar usul ya Rasul di lingkungan orang aya nu udur saha itu tuh bumi na ternyata anu nyeblok kangjeng Nabi kumaha ceuk Nabi urang longo sanggup ibu nu nyeblok ibu tuluy gering dilongok sanggup ke atuh lamun kitu muludan teh karek memperingati kelahiran Nabi can eling kana perkara nu geus dilahirkeun ku kangjeng Nabi. Aduh, da jigana lamun ibu aya nu nyeblok tuluy si itu gering da moal teu jaipongan hareupeun masjid ceuk aing ge dorakati aing teu kitu urang mah teh dua di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong unggal dinten ku Nabi dihuapan setiap geus dihuapan Yahudi lolong ngomong tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul tong deukeut jeung Muhammad jelema lieur tong deukeut jeung Muhammad teh tukang sihir bayangkeun ku ibu dihuapan cenah seubeuh geus seubeuh nyarekat Nabi Muhammad ibu barang bere ka tatangga ngomongkeun ibu deuk mere deui moal nah alus ladang muludan teu robah-robah alus Nabi Muhammad isukna nyimpang deui dihuapan deui maklum Yahudi bari lolong teu nempo anjeun pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad pikarujiteun 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong maka 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong ieu umatna muludan unggal tahun bisa akhlak seperti kitu nah matak muludan teh masih kena jauh tanah kalangitna karek bisa memperingati 12 Rabiul Awal kan bisa memperingati naon nu dilahirkeun ku Nabi sabada Nabi lahir akhlakna
Nana gerhana lamun kuring barang bere ka tatangga ngomongkeun kuring edek mere deui oh ustad atuh piraku oh edek ibu ngan tungguan saminggu lamun sia tangga budah berarti ku abdi di enrin Mbak. Berarti ibu kuring saha wae nu datang di dieu alusna dina agama alusna ngupingkeun agama cantang tu alus dina milampah eta agama bener alus nanu ngomong agama alus nanu ngupingkeun agama cantang tu alus ngamalkeun dina agama mata kakara urang mah kudu ta'awanu alal birri wa taqwa silih elingan silih ajak dina jalan katakwaan da ustad ge lain manusia anu sampurna aya kakuranganana aduh eta nu seuri kuat ngeunah di handap ieu seuri sehat ya sering sehat da ibu sok ka dokter obat yang paling manjur adalah kebahagiaan di kuping itu beberapa katakan gitu atas seuri dihanap berarti seuri sehat jadi mun seuri teh bungahnya jadi kasusah jadi leungit darah tinggi moal aya leres aya di dieu mah aya datang ka imamnya wilujeng susah deui we delo terakhir boro-boro di lomba-lomba ceramah masa kitu ge moal kapigawe ari bapak kapan aya keneh pun lanceuk nu bade ceramah nu katilu ya Abu Bakar ngariung ceuk Nabi hayang anjeun dibere kabar berita nu alus di akhirat saha ya Rasul jalma nu bakal deket jeung kami ibarat curug jeung jejangkung saha eta jelema nu nyaah ka anak yatim jeung yatim piatu eta teh kabar bareto ditepikeun ka poe ayeuna muludan haben-habenan naha yatim teu kabela naha yatim hayang sakola teu katulungan naha yatim teu boga baju teu dipangmeulikeun naha yatim kalaparan naha yatim musafir di jalanan saha nu dorakana umat Kangjeng Nabi Muhammad nu boga harta tapi teu ngabantu ka jalma-jalma sarupa kitu well matak ceuk urang mah da muludan ieu teuing ustad kabayar son kabayar senek kabayar nah ari yatim teu kabere make jeung poho ceuk panitia teh aduh Pak Ustad sanes hilap kieu we atuh aya nama amplop kanggo dua ustad deuk disiarenkeun ka yatim entong kitu atuh angkat derajat budak yatim cek Nabi pangangkatkeun derajat budak yatim kumaha carana babari Bapak Dewan dek ngangkat derajat budak yatim di dieu aya budak yatim contoh 20 cek Bapak Dewan kukuring dek disakolahkeun 5 angkat derajatna budak yatim sakolahkeun titipkeun ka kepala sekolahna titipkeun ka pasantrenna bayar biayana bejakeun yen ieu budak yatim Bapak angkatna seorang dewan ti Nasdem budak yatim moal dibuli budak yatim moal dihina naha di tukangna aya Bapak angkat seorang dewan Pak naik derajat yatim harita keneh bener nana gerhana hog lah abdi oge 10 nyakeun bae da ngawadul atuh mah dongeng wadul Padewan 5 abdi 10 disakolahkeun ku sim kuring di pasantren di sim kuring dibayar ku sim kuring yakin yatim moal dibuli yatim moal dihina yatim moal aya di jalan yatim moal musafir naha di tukangna aya Bapak angkat seorang nana gerhana Pak Kades miluan heug des abdi gerek 5 tekul disakolahkeun eta budak moal dihina batur moal diledek batur naon sababna di tukangna aya Bapak angkat seorang kades bener ieu teh papatah Nabi angkat derajat budak yatim lamun arranjeun hayang ibarat curug jeung jejangkung jadi akhirat piraku teu kabita ladang muludan teh aduh da ieu ge jamaah lobana jamaah teu ngajamin teh teu asli kernaon cekuring oge kernaon dari ibu bro di juru bro di pantau ngalai di tengah imah lobak lebu ku dahareun lamun loba jelema nu teu ngadahar kernaon harta moal dibawa gedong teu nyaksian pamajikan ge nepi kanya ku bapak geuning bapak maot mah teu ngilu sugan di dieu mah lamun salakin maot apa abdi bade ngiring abdi bade jeung saha lamun urang jadi lebeana jejak jubus milu mah gandeng kitu geus geblus maka jero kubur mah teu rorowesan kalau bah ditanya teh leundeuh milu cing oh ustad rada gelo kitu tungguan geus natus aduh nu bade ngiring ka salaki nepi ka halis dikerok deui bibir dibeureman deui nu eta nu rek ngiring ka salaki anu nyaah demi mati wadol anjir kanyataan mah geus jadi rana mah begere jiga angkot abuh penumpang
wararadul wungkul salametkeun teu budak yatim pangnyakolahkeun minimal budak yatim jadi saksi di mana harta dipake naon maka cek yatim Gusti abdi saksina hartana dipake melaan jisim abdi tah ladang muludan lain sakadar mi eling kalahiran nabi tapi urang ge kudu eling kana perkara nu geus dilahirkeun ku Kangjeng. Ibu bapak ulah waka mungkar aya lanceuk sim kuring anu kadua bade tausiah bade ceramah. Sim kuring mah bade langsung pamit kumargi ana ibu da urang nu ceramah teu kudu protes pokoknya nah hayang nepi ka jam sabaraha hari ibu hayang nepi ka jam 2 kupingkeun ku sadayana ibu nu dihandap hayang duwe kata 2 tah urang mah engke jam 1 urang bubarkeun antep itu mah cenah nepi ka jam 2 nepi ka sombong amat pokoknya hayang nepi ka jam 2 keun antep hayang nepi ka jam 2 antep abdi ti dieu ka lemur 5 jam jadi pidatangan teh kana jam 4 subuh matak sok we dari ilmu mah ti saha we ulah mandang abdi luhur ku ilmu sabenerna manana gerhana mah dibandingkeun jeung murang kalih anu tadi ngaji pinter keneh budak eta katimbang kuring lamun ieu kabeh jelema pinter maka nu bodoh adalah kuring lamun ieu jalma hararebat maka nu lemah adalah kuring lamun ieu hareupeun lamun ieu jalma nu hadir jelema hebat palalinter aralus maka nu goreng nyangcan poe ieu saha kuring matak kuring mah bagian nu goreng ya Pak nu alus mah mangga bapak we jeung ibu duh lilis alus abdi pamit ka panitia hatur nuhun mangrupikeun rebu nuhun laksa ketika bingahan Bapak Dewan Bapak Kades Ibu Bapak sadayana nu aya di tempat sing sarehat lahir batin sing dikumpulkan ku Allah engke di alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna kalayan mibanda pahala anu sampurna moga-moga urang sakabeh diaping dijaring dijaga diriksa ku Allah nu Maha Kawasa moal urang bisa alus tanpa dialuskeun ku Allah moal bisa hebat tanpa dihebatkeun ku Allah moal jadi tanpa dijadikeun ku Allah moal pinter tanpa dipinterkeun ku Gusti Abah anggap abdi anak atau panitia anggap adik-adik abdi teh adik atau ibu anggap we abdi teh mang atau Pak Ustad nu aya di tempat ieu anggap abdi teh murid urang dudulurannya ku sabab jeung dulur sakedeung deui abdi pamit ngaran jeung dulur bahanan da dulur sakitu kapiatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar siampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak,